Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Amalia Febrianti, wawakil ti SMP Negeri 2 Sinang Agung, baris medarkeun carita lalampahan dina mangsa sasalad kana wangun video. Nalika ayana warta COVID-19 parantos lebet ka Indonesia, kuring ngarasa ruas tur hariwang. Sabab ieu virus teh lain virus anu biasa. Ieu virus kaasup golongan virus nu bisa mengakibatkeun jalma nu kainfeksi virus ieu teh pupus. Dimimiti ayana sasala dina bulan Maret tahun 2020 teh, kagiatan masyarakat nu aya di Indonesia loba nu teu efektif. Upaya pamarentah pikeun nyingkahan nyebarna eta virus teh nyaeta ku ayana penerapan protokol kesehatan umumna di lingkungan masyarakat. Protokol kesehatan nu kudu diterapkeun teh nyaeta 3M. Kahiji make masker guna nyingkahan nyebarna virus nu tiasa lebet ngaliwatan pangambung sareng baham atanapi saluran pernapasan. Kadua, mastikeun jaga jarak anggang minimal 1 meter. Teu hilap oge kudu ngajauhan riungan jalma loba. Katilu mindeng ngumbah leungeun make sabun ku cai anu ngalir salila 20 detik. Dina mangsa sasalad oge abdi salaku siswa teu hilap ngajalankeun kawajiban abdi nyaeta diajar. Tapi dina mangsa sasalad ieu kagiatan diajar ngajar oge dilakukan secara online. Kukituna sadaya siswa kedah ngagaduhan alat komunikasi sapertos HP. Teka raos mangsa sasalad ieu teh tos nepi satauna. Kitu oge diajar online. Sim kuring kadang sok ngarasa bosen teu tiasa pendak rerencangan oge diajar bareng di sakola. Kumaha oge kaayaan siswa nu teu gaduh HP. Tangtu katinggalin pelajaran anu didugikeunna sesuai jadwal. Pikeun nyingkahan COVID-19 salian ti 3M oge urang kudu tetep ngajaga imun atawa daya tahan tubuh urang sangkan teu turun. Sabab lamun daya tahan tubuh urang turun, tangtu urang bakal leuwih gampang kaserang ku eta virus. Cara ngajagana nyaeta kahiji kudu rajin olahraga, teu kudu nu hese saukur lempangan atawa senam bari moyan. Kadua, tuangeun sapopoena oge kudu tuangeun anu ngandung gizi seimbang atawa opat sehat 5 sempurna. Katilu, salami urang sadaya dirompok leuwih loba waktu kangge ngabantosan pademelan mamah dirompok. Nyaeta sasapu, ngepel, jeung sajabana. Terakhir, tong hilap kana kawajiban urang nyaeta ibadah sarta ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sangkan ieu sasalad teh geura leungit di alam dunya, salian ti eta urang oge kudu ngadoa supados Gusti Allah salawasna mapari nikmat sehat tur nikmat iman ka urang sadaya. Harapan sim kuring kaharepna nyaeta mudah-mudahan ieu sasalad teh geura leungit di alam dunya. Sadaya warga anu aya di alam dunya dipaparin kasehatan khususna warga urang Kota Kuningan. Upama sasalad leungit atuh kagiatan sakola ge tiasa normal deui. Kukituna kuring bisa sakola bisa diajar sareng guru-guru kuring sarta kagiatan diajar ngajar bisa leuwih efektif. Kaharepna sasalad leungit urang kudu tetep waspada nyaeta kudu bisa ngajaga kesehatan urang sorangan sabab urang teu apal bakal aya naon deui kaharepna. Mugia urang sadaya ditangtayungan ku Nu Maha Kawasa. Amin ya rabbal alamin. Moal kapapanjangan sakitu we anu didugikeun ngeunaan carita lalampahan dina mangsa sasalad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.